Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakali deui margi palih dieu gagal fokus kana soto. Mohon ibu tekeng gua kadibagikeun da abdi oge teu acan aya nu nawisan. Janten supados adil ayeuna mah urang siraman rohani heula sateu acan nyantap siraman jasmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam di imah Ceu Isah nu ngajawab salam sing laleungit kasusah. Haji Sulam di imah Ceu Iroh nu ngajawab salam sing tariasa arangkat haji jeung umroh. Wah, meri tarik alina. Ibu hoyong ka Mekah? Hoyong tiasa ibadah haji jeung umroh? Hoyong tiasa ngalaman natepan di payunan Baitullah? Hoyong tiasa ziarah ka makom Rasulullah? Tos daftar teu acan. Hoyong tarik daftar acan. Ari kitu kumaha ibu geuning kudu daftar sabab tiasa ibu tepi ka Mekah tiasa ngalaksanakeun ibadah haji umroh syaratna hiji keur awewe kudu aya dukungan ti salaki. Haji Sulam di imah Ceu Enung nu ngajawab salam sing dijauhkeun tina kabingung. Tidak menutup kemungkinan jalmi ibu-ibu bapak-bapak nu keur ngaraji ayeuna nu baringung ge loba. Nu sarusah aya. Geuning ibu bisa tertawa eta teh keur nutupan kapusing di imahna. Apal da abdi geunan di payun ece surak seuri dipengkel ece hahaha lah di imah nama loba hulang-hulang. Awas ibu-ibu nu angkat ngaos ayeuna nu garadu hutang hati-hati. Bisi balik ngaji di jalan papangih jeung nunanya ece. Piraku bang emok nagih tengah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilai wa harrama sifa wa wa'ada alai wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil.
kirang kompak sadayana bacakeun kalimat syukur yang paling terakhir. Bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Teu aya deui kalimat anu bakal tiasa nyalametkeun ka urang sadayana. Hanya satu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ibu-ibu nu palih payun, ece-ece nu palih pengker, abah-abah nu ditarengah. Usia kita tidak sama. Urang teh hirup di alam dunia teh ece keren ngontrak. Upami ningali usia Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun usia baginda Nabi. Berarti lamun emak, lamun ece ayeuna yuswana umurna geus 63 tahun kurang sapoe, berarti ibu di dunia sadinten deui. Hidup itu tidak akan selamanya. Kesempatan keur akang, kesempatan keur ece nu keur ngaji, bahkan si bapak nu tita tadi ancan incik mamawa cai kopi. Bari ka abdi mah dina meja can aya cai-cai acan tita tadi. Sadayana nu kumelendang hirup di alam dunia tidak akan selamanya sementara. Rek nu beunghar, rek nu miskin, rek anu kasep, rek anu teu kasep, rek nu geulis, rek nu kolot, rek nu peot, sadayana bakal mah sing kompak bakal mah nu kolot maot bantuan, nu kolot maot, nu ngoro oge milu nganterkeun. Atrek sanu ngagodong. Mun ayeuna ibu nuju pangaosan akang, ayeuna nuju pangajian, entah ayeuna mangajina bari udud mangga, entah ayeuna ece ngajina bari ngalamun. Ngan ari keur ngaji mah tong ngalamun, tong ningalikeun ka pusing, keur ngaji mah tong ningalikeun loba kasusah di imah, keur ngaji mah kudu loba sedekah. Ya aya rek ira bener lah ieu mah jawab si ece. Ti mimiti salam tapi kan ka ayeuna can bener. Ibu araya mohon pokokna mah selama pangaosan tong aya nu kaditu ka dieu siap. Lanjut. Ibu ieu anu tos dibagi tuangeun di taruang nu teu acan ulah waka dibagikeun. Sok ece di dalahar. Eta mah kencangkanna. Berarti meja nu belah dieu mah geus tita tadi barang dahar. Itulah wanita awewe mah pasti mun ngaji teh teu hese, nu penting daek hadir kana pangajian. Lain dahar. Kang manaon ieu? Wios ka dieu we, ka dieu mayuna, wios mayuna. Ibu teu keng protesnya. Kita tadi si ece mah protes wae. Abdi betah kieu nyaketan ayeuna mustami, calik-calik. Wios. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad. Lanjut. Araya kene aya. Wah, calik entong ngalamun kana mangkok soto. Ibu tos dalahar teh can. Tos geuning abdi mah tita tadi calik ditu teh acara ieu nawaran. Oh di bumi. Berarti satu sama. Sadayana ibu di dieu nu keur ngaji punten abah nu dipangker tita tadi teu ngicep-ngicep melongkeun abdi. Hampura kan aslina abdi teu bungah dipelongkeun ku abah, abdi teu bingah dipelongkeun ku aki-aki. Bisi naon, bisi abah ti imah ka dieu salah niat. Ternyata abah kunaon lamun diisi sidik-sidik ku abdi tita tadi sanajan bari udud tapi anger soca mah melong ka abdi. Bisi kieu mah lain abdi suudon ka abah, bisi abah ti imah ka dieu ternyata lain rek ngaji tapi abah ka dieu nungguan sampekeun ka jam 10 si horeng panasaran hayang ningali abdi. Aya nu kitu aya. Beda ningali si abah ningali sok gerace ili ku ece ka tukang. Apapun hal eta tampilan meuni beda ti biasana. Sok da abah teh lamun kana pangajian rutinan matara
antara kitu. Biasana ge kana rutinan mandi sarung kali-kali abah bade ningali mubalik geulis meuni make celana panjang bari badag teuing di talian ku rapia. Yuk ibu ari teh rumahkeun bae teu akur abah ayeuna peci kajen teu sami nu penting jam ayeuna detik ayeuna urang keur ngaji sing kompak keur ngaji tarikan sing kompak keur ngaji ki kela ari ieu lalaki ya hari rup henteu kunaon abdi balik deui ieu teh keur ngecek sorak ternyata anger ti bareng abdi turun di ditu ka dieu ece ngacaprak di payun ternyata sorak nu aya ti tadi anger awewe kunaon disebut ayeuna pameget ditaros hirup henteuna da bingung disebut hirup da rehe disebut patung da udud disebut cengcelengan da oyang kana aroloho kieu diganu barogo. Ibu sok mumpung urang ayeuna keur ibu angkat ibu mika dia ridho ikhlas diberi duit kudu hajat mah cuma nekat tarik itu juga nu aya dibere ibu kadia punten ibu diburuhan ku pakuwu aya pakuwu aya hampura ibu bisi ayeuna ibu kadia teu aya nu muruhan ecek kadia teu aya nu mere duit bapak hajat ayeuna teu masihan akang atos bisa anak cicing kunaon atuh nya teu cicing pisan masihan cai mah di dieu ieu aja ieu cicing tapi pada moal ngaleueut wareg ningali aki-aki ge wareg tak misi kumaha pada dileueut betul jadi we tamat Raja si abah eta ngaliwat kita tadi si abah eta mah cicing urang doakeun mudah-mudahan si abah sing ditampi iman Islamna kayak baheuna ieu mumpung urang keur ngaji mumpung urang keur thalabul ilm ulah karena hayang dimuruhan ku nu hajat dan nu hajat mah moal muruhan keur ibu nu angkat ngaji lain jalmi anu muruhan tapi Allah nu muruhan apa hadiah ti Allah mata akang ka dieu sing ridho ulah hayang karena abdi ditingali tapi yakin akang jeuje mun hayang dibere hadiah ku Allah urang ka dieu rek ngaji supados dosa urang dihampura ku Allah lengkah suku kana ngaji mah lengkahna jadi ibadah bantuan leungeun dikepatkeun kana ngaji mah kepatna jadi ibadah bujur ibu didieukeun dina kursi diukna jadi ibadah lempangna jadi ibadah lengkahna jadi ibadah kepatna jadi ibadah diukna jadi ibadah nundutan cok saha nunutan jadi ibadah ih tong boro-boro nundutan nu bentar ge can karuhan ari ibu tuluh henteu bisi tuluh sok dina kursi ngarane tibra sare ieu nyarekan abdi moal dimaklum ku abdi mah komo bapak-bapak tadi tibeurang ka sawah biasana wayah kieu geus tibra sare di imah ayeuna kudu kieu pangajian di batur mata lamun ibu tuluh sok ibu sare da ibu-ibu keur ngaji nundutan wajar abah keur ngaji nundutan wajar ngan lamun abdi keur ceramah di payunan ibu nundutan eta mah kurang sare Gusti doaku awewe ararenan sopan abdi nyebut kurang ajar pakuhu ieu warga arenan ieu Mun Bu aya nu hajat teh saha namina bapak saha Bapak Warsito Bun kan abdi mah aya Pak Warsito
dan nyeri hati ku ibu disebut kurang ajar. Abdi moal pun unggul disebut kurang ajar. Sekalipun jemaah ke abdi nyebut kurang ajar, anger balik mah ku Mang Warsito bakal dibarokahan. Nyanyahuanan di bahanam sawat mah. Ieu eta mah lain urusan apa? Urusan hajat. Abdi mah di bahanan syukur henteu we piraku. Itu ngebul. Jangan tutupan eta ngebul. Aduh, milaraan. Ibu, yuk mumpung ngaos urang sing kenging buruh ti Allah. Lamun urang ngaji angkat ti bumi sanajan aya nu mere duit, boh panitia, boh ayeuna ti para kiai, Allah mah geus masihan buruh dosa ibu jeung bapa dihampura. Amin. Mangkani urang teh garaduh dosa. Kok mau nyebut kurang ajar mah gede-gede. Tak kitu. Nya kata kitu tak anggeus kabuktian. Nu panggede-gede dosa teh awe. Kunaon awewe gede dosa? Sabab awewe sok gede gede hilap euceun gitu. Itu tuh. Nah, itu mata-mata jadi dosa. Justru ditahan mata bahaya. Aya nama orang samikeun ge oce, uyos tampilan teu sarua, uyos ibu baju bapak teu akur. Nu penting akidah samikeun mempeur ngaji, bisi ibu ayeuna dicabut nyawa ku Gusti, teu hanya keur ngaji, bari macakeun kalimat la ilaha illallah. Maut ibu jeung bapak bakal husnul khotimah. Amin. Tong wa ka amin sakaratna ge encan. Insyaallah. Yuk bacakeun kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Angkat suaranya tarikan. Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu wungkul la ilaha illallah. Ajib. Suara ibu-ibu memang menggelegar. Allah la Rasulullah. Lalaki sugan harirup. Arae. Lamun hirup mah langsung konek. Sok bapak-bapak. Alhamdulillah sudah mulai bangkit dari alam barzah. Lu hirup dengan saeutik. Rasulullah ya Rabbi bil Mustafa. Semuanya baca sholawat. Sidana waghfir lana ma madha Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Tarikan khalqi kullihim istri ya Rabbi perempuan suaranya keluarkan waghfir ya wasi'al karam. Bapak-bapak ya Masya Allah. Aminan kusadaya Bapak hajat sareng ibu hajat. Ulah waka ada lain doa. Teuing da grup ieu mah teu areling kita tadi. Aslinya punten paku nu blok ieu mah tak kedah rada di rukiah. Bapak hajat sareng ibu hajat, mugi ku Allah ditambih barokah. Putrana soleh solehah, ibadahna istiqomah. Ya Rabb
maniskeun rizkina mugi jembarkeun milikna mugi agengkeun ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir ma madha ya wasi'al karami mun keur ngaji kudu jempe tong amin ulah bari ngoprek wae oh tarik turutan tungtungna wungkul komo bari kalah tibra awas digonol kelong di sawah loba keyeup meuli padi ti pasir kirisik tu si abah meuni teu ngiceup ningali abdi mirip Dewi ya Robi yang penting sholawat sidana waghfir ya wasi'al tari kolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan beki kolot ulah beki ngaco embung salat aya nu can salat isya aya awas nanti ibu setelah pulang pengajian jangan dulu engkau tidur melainkan kerjakan dulu sholat sok aya ibu males karena sholat jujur jeung abdi mah pang malesna sholat naon bisa jeung sholat tama sholat lo tama deui sholat Neng nu pada ditikahkeun hoyong berkah rumah tangga satu si AA suami ibu sing rajin istiqomah sholat berjamaah. Cenah salaki abdi mah leuleus bere vitamin. Salaki abdi mah keduel cenah loyo. Da teh hesek obatna mah hiji ku ibu sing loba dibere sumanget lain susu. Atuh dibere susu makalah ngadenyel salaki teh. Lain kelas sholat ka masjid berjamaah. Bismillah bener jeung rupiah mah cek. Mohon grup teu aleri ngumpul. Lanjut ibu lanjut. Salawe 25 aya injuk dina meja awewe zaman ayeuna raresep nganjuk tara bebeja ya Rabbi bil Mustafa semuanya terakhir sholawat wa ghfir lana ma madha karami Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi waktu jam 11:30 sudah jam abdi mana abdi kudu ngilikeun jam 8 dina jam abdi 11:30 kirang sajam setengah ngaosna ulah lamilah ibu margi panganten calon neng teh nikahna teu acan enjing ka orang mana neng nikah deh hah Semarang Semarang Jawa Timur Jawa Tengah masih kene saprovinsi serius mah ya saprovinsi berarti Madura kita Madura provinsina Jawa Tengah tapi perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah tapi negara nama sami Kesatuan Republik Indonesia urang teh geus merde mata titip ibu sing bisa ngajaga 17 rakaat eling 17 Agustus keur datang pang paneurina 17 Agustus si Aca coba tur longor teh ini kalapang sorangan batur mah salat eta mah hormat
Nu dipihormat kersana pengatur acara penarti buanci ieu kamu na MC na aya oh nah di dapur ngopi nu dipihormat sadayana ibu-ibu nu tarawadu bapak-bapak nu saretia wabil khusus para kiai, para ulama, para asatid, para asatidah, koriah, mubalighah, wabil khusus Kang Haji, nu tadi parantos maparinkeun mimpin tawasul hadoroh. Eta teh guru urang leres. Doakeun sing sehat panjang yuswana. Hari RT maot mah teu hariwang. Aya Pak RT. Mana Pak RT? Jalmi sanes margi di dieu jurig seueur jalmi loba nu keur ngaji teh ari jalmi mah dinu caraan menampakkan diri jurig mah dinu jadi di si RT ngajina teu kaciri tidak menampakkan diri berarti RT teh nyumput RT jurig gitu geus mau bener jeung aredan ge mah Pak Kiai punten ibu kita butuh ku ilmuna para ajengan kita butuh ku ilmuna para ustad para kiai para ulama urang masih keneh ngarumasakeun jalmi bodoh ku ilmu agama sedangkan ibu bapak diterima ku Allah ibadah rek salatna rek hajina rek umrohna ibadah naon ibadah jenisna diterima ku Allah lamun jeung ilmuna ibu teu make ilmu mardudatun la tuqbalu di mana ibu neangan ilmu mun ibu ayeuna teu apal tuh ka kiai taroskeun tuh ka ulama ayeuna taroskeun aya pangajian angkat kana pangaosan mun teu aya kiai saha nu bade ngawurukan mata upami RT mau ti payun mah teu hariwang kiai oge tiasaeun jadi RT. Itulah kelebihan kiai. RW maot kiai mampu jadi RW. Tapi upami apa kiai ngantunkeun RT mah biskeun jadi kiai. Cik lamun kira-kira ibu nawar ka Allah nu mending maot di payun teh Pak RT atau Pak Kiai. Bisi Pak RT hoream tukang son we heula. Kamu dia tinggal di gerabut cicing sorangan cinukul di tukang. Doakeun atuh ibu tukang son teh da ku Akang Haji ge tadi nu tawasul da tukang son teh meuni teu didoakeun. Padahal tukang son teh ti kamari geus babahan katahar di dieu teh. Di mimiti nu nga-MC-an teu ngadoakeun abdi mah karunya da gede jasana Mang Warsito. Nu hajat ayeuna rame teh aya nu kideuna urang doakeun ku sararea aminan tukang son sing ka surga amin jeung salon-salona bareng 2 tahun lagi kuduan panggul ku sorangan wabil khusus murid dihormat kersana Soebul Hajat Bapak Warsito sareng Ibu saha Ibu Aan ari Ibu Aan mah orang Jawa Barat Sunda Warsito mah bapak urang Jawa asli Jawa Tengah mungkin uhun geuning kunaon beda ari Mang Bu Aan mah Jawa Sunda sabab hurufna ku Aan itu bedana Sunda jeung Jawa Jawa mah ku O Sunda mah ku A abdi kunaon ngaran A asli abdi orang Sunda kamari mah ceramah di Brebes ibu di ditu di Bumi Ayu jadi Oo sok Bu di Sunda Jaka berarti di Jawa mah apa di Sunda Baal di Jawa mah sing tarik ieu makanya ditakeun perbedaan Sunda jeung Jawa di Sunda mah Jaka di Jawa mah Joko di Sunda Baal di Jawa di Sunda Nanang berarti di Jawa mah Nanong mun di Sunda Aat di Jawa mah Oot di Sunda Mangga di Jawa mah Monggo di Sunda Calik di Jawa mah colok Bapak Warsito sareng Ibu Aan
Yang berbahagia calon pengantin Neng naon namina? Neng Seli. Nikah teh meuni teuwih ka urang Semarang. Tapi atuh ti dieu mah ka Semarang. Teuwih lumayan aja. Beda kabupatennya ngan ukur saprovinsi unggul. Teuwih jarakna tempuhna genan teuwih. Geuning kunaon menikah jauh jodoh. Terus teh ku cinta mah kalah segalanya jauh di jugjug angang. Mapai jalan ngajugjug ka hiji teu karasa sabab aya saha nu diteang Neng Seli mawar bodas. Ece mah nu kieu mah lain mawar bodas, mawar berduri. Neng Seli nu bade panganten enjing. Ayeuna mah masih kena parawan cek. Enjing mah Neng Seli teh begitu beres akad nikah status Neng Seli sudah berubah. Nu tadina nyalira jadi duaan berarti Neng gaduh status anyar, enjing mah geus jadi pamajikan. Mun ayeuna carogena salakina berarti geus jadi salaki, ayeuna mah teu acan. 1 jam sebelum akad nikah, 1 detik sebelum akad nikah masih milik bersama. Bu, lanjut. Neng Seli calon pengantin baru, ibu mah pengantin nugas bararau. Tujuan mah sami nikah teh bade Neng Seli anu enjing nikahna, bade ibu jeung bapak nugas lalila nikahna. Naon tujuan nikah? Litaskunu ilaiha. Dina ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebagian tanda wahdaniyatna Allah. Allah nyiptakeun alam dunia, Allah nyiptakeun ibu jeung bapak. Eusikna alam dunia azwaja ku Allah dipasang-pasangkeun. Bantuan dipasang. Tong maleuweung kasih ibu itu ka dieu. Ku Allah dipasang-pasang, luhur sapasang jeung naon? Kaler sapasang jeung awewe sapasang jeung lalaki, wetan jeung beurang jeung Neng Seli jeung saha? Tuh, tinggal ibu Febri. Berarti lahirna bulan Februari. Dari abdi ge aya tatangi saha namina? Ieu cenah Apriliani. Oh, berarti lahirna bulan hari eta nu bulan Maret sahabi adina meri. Supaya naon Neng nikah sareng aa sing gaduh tujuan anu utama anu pokok Al-Qur'an yang menjawab dipasang-pasangkan kita suami dan istri salaki jeung pamajikan litaskunu ilaiha supaya menemukan hidup ketenangan adem ayem tentrem genah betah ngareunah tumanina harmonis romantis. Duh Bu punten tapi ibu tuh selami ke rumah tangga sok jujur jeung abdi mah sok aya jeung salaki pasea aya pernah ibu ngalaman jeung salaki jamedud teu puguh judul sering sok ibu jeung salaki parea-area omong tapi sok akur deui. Nah jangankan ibu sayang yang bertanya minum gitu teh maknya cenah tukang ceramah mohon maaf Bu ustadah juga manusia da abdi mah ku salaki ge tara disebut ustadah disebut ustadah teh tadi ku MC kurang dieu pada abdi dionang teu apa jero-jerona abdi ge loba dosa da salaki oge can pernah ka abdi manggil ustadah sugan cek salaki teh geus rek sare teh abdi ustadah geura sare can pernah sugan cek salaki teh ustadah geura dahar can pernah. Oh sok abdi jeung salaki pas saya minum kamari ge tah 4 poe abdi ku salaki teu ditanya sakit hati terluka balik pengajian Jawa jauh di Banten datang ke bumi salaki cemedut teu puguh judul ditaros ku abdi hoyong kopi tau hoyong nenenmu atuh kunaon sok abdi jujur ka umi da umi teh teu ngareunah keur mah capek geura menikah gawe teu kapake kieu mah abdi datang ka dieu kalah ka cemedut teu puguh-puguh sok jujur kunaon umi nu kudu jujur kunaon cenah balik wayah kieu
tas di mana? Kapan umi teh tas ngaos. Waduh, kunaon make waduh tak percaya. Nanya balik ngaji dina mobil, berkat tas. Maka hapunten ka Mang Warsito. Titip abdi Mang Warsito. Lain abdi hayang dibere ngan nitip. Abdi mah balik ti dieu tong nyeun ti paseaeun deui. Cek salah kete tas di mau ya kieu ceramah di ditu ti Madura caket Banjar nanya cenah ya kieu kakarek balik jaga teu mawa berkah biasana ge ti daerah Langan ti daerah Madura mah dina mobil teh sok aya beas aya Indomie punten Mang Warsito ieu mah nu biasa punten Mang Warsito ieu mah nu biasa nyarios teu nu biasa cenah Mang Warsito teu biasanya biasakeun ya daripada abdi ngajung sakit asea mending ribut teh na jembuaan ece neng tujuanana supaya tenang ce Kang kulit ke om surajin dibangun hiji Kang abdi jadak lalaki mah kana nyora mah hese mun kana udud riweuh ngaji teh kusuk tungkul ari cengkat kue erep sapiring lintas kono ilaiha supaya tenang tujuan ibu rumah tangga teh ingin bahagia sanu teh hayang bahagia atuh teh rumah tangga boga pakaian weuteul dahar seubeuh imah pageuh pamajikan carang reuneuh kolor teu weleh base unggal peuting ngeureuyeuh terus si emak jadi tukang dah celat kesini orang masa balik nak hirup teh rumah tangga teh buah salahan jodoh teh ulah nyebut gitu aja hari gitu kumaha ieu mah urang mah cenah orang Senin kabancen Salasa nalangsa Rebo nomro Kamis ngalengis Jumaah tu geunah Sabtu aya nu nipu Ahad ti jedag 4 kali 4 16 pamajikan leweh di imah teu boga beas jantung kusut awak begang panon celong pikiran sulit dientreuk ku bingung diprovokasi ku khawatir pikiran sumpek sirah balideg irung mepeg jeli budeg lengkah gejet awak geyeubed mata rusem anak geringan kabeh nu gede TBC nu cikal amanel nu leutik cacingeun nu bungsu bisul nu awe conge ripuh punten neng da akan muncul nanti rumah tangga itu dihiasi dengan uji dengan coba karena kehidupan hidup di alam dunia punten Kang lain tempat bahagia lain tempat senang tempat capek tempat riweuh nu jiga bahagia teh bohong bahagiaan mata ibu tong suka ditaku banda tatangga cek tatangga urang mah cenah menikah beunghar loba duitna loba sagalana meureun bahagia teu jadi jaminan di abdi ge aya tatangga ece teu kurang-kurang beunghar duitna loba hartana di mana-mana geuning begang awakna padahal unggal poe dahar sanguna ge di rumah makan ampera dengan sanguna ge jeung lauk nila cairna ge aqua gelasna ge pisensa tiungna ge merekna rupa-rupa aya joya aya eljat jeung gelombang cinta geuning kunaon begang awakna si horeng batin kasiksa rumah tangga teu bahagia da salakina kagoda ku awal SMA rungkan besti hirup gitu ngabatin hirup teh sok ece hayang emas heku salaki unggal poe dipangmeuli ke emas tapi salaki selingkuh jeung ceu imas bahagia moal ibu HP iPhone ari salaki selingkuh jeung cekopon bahagia moal naon anu mata ngabahagiakeun mensyukuri menikmati naon pamere ti Gusti nu Maha ulah sok aral ka salaki lamun kurang napakah kurang resiko da salaki teh kurang-kurang usaha ibu tarimakeun ngadoakeun ece teh salaki ka sawah amparkeun sajadah ulah kala ulin ka imah ceodah ieu mah salaki tani lain usoli kala ulin ka imah ceeti unggal poe Rebo nariung jeung cerodia mereka dipimpin ku cekokom saya berjanji aya nu kitu di dieu majikan saya kan begitu ya salaki mere duit 1000 sapoe syukuri alhamdulillah eta mematak betah mah loba bersyukur salaki nganapa kahanan ukur 30.000 sabulan alhamdulillah ngan lamun salaki genep bulan teu balik-balik usaha eta mah bacakeun ina atoina kal kausa teu arelin salaki
ilahi. Gusti nu agung hirup teh kapalang araredan power geus harapan ku kararieu. Bu lanjut ya lanjut. Kadel ayeuna urang kunaon atuh teu bahagia we diuji rumah tangga teh diuji hidup teh lain tempat bahagia nitip urang sing kuat iman. Ketika ada ujian ada cobaan kuatkan iman kuatkan akidah komo tah bapak-bapak ieu hei lalaki hati-hati kunaon kudu kuat iman lalaki mah sok loba papami jeung ranjau kehidupan jig karana dari saeta karana aya di dieu rana loba punten Pak Ulu harus rada diperhatikan. Sakanak deui bade bagian bulan Muharram. Aku itu pemimpin masyarakat, pemimpin warga. Nu kumaha wae ge kudu diperhatikan. Masuk ke bahasa kieu. Yatim piatu santuni, nah awas Pak Ulu. Janda tua kawini. Atuh ceuwi satu randa ge nu penting mah ngeureuh ibadah di mana ya rana ngeunah. Ngeunah eta si Abah ge beli contoh ngeunah cenah. Apa geus ngasaan rana sudan. Nu apal ngeunah. Ngeureuh ngaji rana teh ngeureuh ibadah lain ngeunah. Di mana ya rana ngeunah? Atuh mun ngeunah ge laku. Puguh mata jadi rana ge bau. Datang gara-gara ibu pakuwu tuh sarua ibu dijieun nama tilu barokah. Kakuwu nyebut bau. Tadi KRT nyebut juri. Kami nyebut kurang ajar. Kalau laur jeung arenan ieu. Kade cak bisa bawa virus kudu badag teh tah. Di matu di payunan kudu kararieu sieun balik ka bawah ge aja terus apa nyebut gelo paku tawarga paku nyebut gelo tah terido abdi mah pokona mah saha wae tah nyebut gelo kurang babarengan nu nyebut gelo kurang dicekel aja kurang dicekek tatang apae lintas kuno ilaiha neng seli supaya ibu hoyong bahagia hoyong syukuran ulah nu aya nikmati ceuk teu bae salake geus karari tu oge syukuri we akang ningali bojo tos kieu ulah pindah ke lain hati pamajikan geus goreng patut akang ulah moyok komo neangan deui nu alus sok we ayeuna servis nu aya ieu mah pamajikan butut dicarekan atuh dari teu butut kumaha meuli jeung skincare ge duit na teh dibere. Betul. Awas Kang cantik itu perlu modal Kang. Mata geus jadi salaki teh geus rumah tangga teh mikir Kang usaha atau nguseup wae. Aya nu kitu di dieu. Butuh itu larepeh korban jeung terus angka eta. Lintas kamu ilai supaya bahagia. Naon ibu, naon neng sali modal supaya bahagia ce rumah tangga. Al-Quran Allah nu nyaur nu berfirman lintas kuno ilaiha tujuan rumah tangga hoyong bahagia. Mata sok aya bahasa ka panganten mun ngaduakeun teh diduakeun rumah tangga teh singsa. Sok aya bahasa kitu. Tah sakinah teh diambil tina kalimat lintas kuno ilaiha tenang bahagia. Naon modalna wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah hiji nu ngajadikeun bahagia mawaddah nu kadua waroh sing kompak hiji naon Bu tarik sok sing areling geur aya nu hiji dua tah jadi teteh anu hoyong teteh rumah tangga bahagia teh hiji ku mawaddah dua ku warohmah. Naon ari mawaddah itu adalah CINTA hijikeun sing tarik kunaon neng ayeuna nikah jeung si AA pedal AA na jauh urang Semarang pedah aya cinta terus jauh-jauh di Semarang ka dieu karena cinta sudah melekat teh kotok terasa coklat kalau cinta sudah bersemi cacing tanah terasa indomie kalau cinta sudah membara teh ucing pun terasa pedas
Aduhnya anggar we teh uci mah kumaha. Hasem. Euy kana nyebut hasem nu geus ngasaan. Mawaddah itu sing kompak satukan. Jawab, ibu dulu pernah mengalami bercinta? Pernah. Apakah sekarang cinta ibu ke salaki masih ada? Tuh, betul. Jawaban sangat tepat. Mun ibu nyebut cinta, diuk moal pajauh. Diuk moal paangan. Bukti ibu baheula nuju engan nikah. Ibu pas akad beres di pelaminan sorangan pajauh henteu. Enjing neng gabogoh kene. Jauh mosan ku salakina dibengeng. Ibu ge kitu kapungkur. Ayeuna konon akan di ditu salaki jadi dia geus teu bana rogoh. Bogoh kumaha atuh da tingali salaki teh geus digaranginang bubuk. Suku jebrak untuk koneng tanggung hidup neng ayeuna ganteng neng ayeuna kasep nanti tunggu 60 tahunnya akan datang moal beda jeung abah nu ditukang. Oca kapukur juga neng selit cantik kabina-bina kunaon geuning akang baheula mah bojo akang nuju engan nikah satahun lamina ungar peting dikekepan ayeuna berubah pisan ibu malam Jumaah ku salaki lain dikekepan pamajikan teh ku salaki kalah di tapakuran. Ya Allah ningali pamajikan teh kalah keung susu gitu we leumeun teu oyag-oyag di bawah nangkara kalah juga ceplok lampu ya. Di bawah ngarengkol kalah keplok, dikenyot kalah nyelapna huntu. Kan bae apa? Hitung-hitung ngegel baso urat. Mata kade neng ya milih pisalakian neng ningali aa ayeuna tong karena ganteng tuh karena nu ngadamel gantengna aa saha Gusti Allah. Eta bu cinta nu abadi mah mahabbatan lillah cinta karena Gusti Allah. Cinta karena kasep rupa bakal ayeuna kena ku kolotna geulis bakal kena ku peyotna punten ibu baheula ece ku salaki dinangna nenek da ibuna geulis keneh ayeuna mah geus kieu puyuhan urang masih keneh sakinah sare jeung aki-aki guna. Bu cinta teh teu lami engan nikah mah tingali geraca aduh tong boro-boro pase atuh meleman pertamanya jeung salaki dah hayang pitut ke diplastikan. Hayang kiih ditahan. Ari ayeuna tingali Kang pamajikan. Liwat ka harapan salaki meuni teu sopan. Komo lamun salaki eueuh duitan. Salaki keur cicing liwat pamajikan pepet. Salaki keur cicing pamajikan liwat brot. Cek salaki teh anyir kenal pot ditu. Ngan hampur aya kangnya mun akan boga pamajikan geus kitu tah ulah neangan deui da cukup hiji da boga pamajikan dua teh lain matak bahagia loba madaratna tingali caina loba nu pasea nu kolot jeung nu ngora nu kolot didudut ku nu ngora dibengeng ku nu kolot pajemut-jemut pabengeng-bengeng pasundrung-sundrung kunaon tah cek nu kitu teh pasea wae eta teh gara-gara marebutkeun kana kanya salaki terus kan boga salaki teh lain hayang gede nu kitu nu jujur gede perhatian gede kanyaan ada semua bener dan cita yang pada gede Astagfirullahaladzim. Eta teh sana mina eta teh. Nur Gojali. Golongan jalan ngilintuh aja. Kang yo nengan pamajikanmu kudu kitu. Sok gerak Kang. Nu gendut mah pulen. Ajaran teh. Nu boga mah potong kan ditinggal. Aslinya aja cakial cepat mata teh pertahankan dengan kegemoyanmu. Cek aku baca nu gunung mah istri alus bisa ada lagi cen. Plok. Pegang mengajak roh kecil
penting mah pamajikan teh solehah. Terus cok salaki balik ti sawah sambut ku uluk salam sun tangan lapan kesang salaki nutas datang ti sawah. Oh sok itu kan pamajikan. Hadir lamun salaki datang papageun tepi kalawang butuh hate anu senang dibarengan ku senyuman. Oh sok tara kitu pamajikan ka. Jadi ulah aja ngajawab itu tuh. Itu cukup ku kitu jelas salaki datang ti sawah tas usaha ngabelan anak pamajikan teh ku aja teh tuluy udaran bajuna tuluy hihidan kesangna digegeberan salirana taros naon kahayangna osok tara akang bade ngaleut heula akang bade tuang heula akang bade ka jamban heula akang bade ka kamar heula osok tara cek si akang tara pisan ayeuna mah atuh aja ami bertah di rumah tangga sajan bisa cinta yuk balik di pengajian hareupeun salaki teh tong jamed itu istri solehah calon surga mah berani menyenangkan hati suami kudu dipekerti. Ya malamun salaki loba duit kokolot aduh ditawaran bapak arek mumpung beurang dibari goyang lagi meni goyang gayung kita tas pangmalikeun geulang dijual mah geulang eueuh goyang teh tinggal gayungna we wungkul nu kitu mah cewek mah ada uang abang tidak ada uang abang syukurin aya cek nikmati engke datang ka imah balik ngaji amalkeun hareupeun salaki tong bakat tong jamed tong jamot ngobrol tong bari molot salaki ngasong-asongan cai tuangeun leuteun komo ibu teh lamun ngasongan cai ka salaki teh saya nama bari ngadang danan diri hareupeun salaki ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangka manya maya cai bari ngadangka kumaha atuh terus salaki teh ieu pamajikan jadi edan kieu merecai balikin kok salaki teh kitu aya kakak hidung hidung teh tutung deui hiji mawadahnya eta cin rasa cinta pasti sok namu teh nyambung jeung aredan mah ya pada makhluk yang bernyawa cinta neng ada dan neng ada nyawa ngan titip neng lain sieun cinta mual abadi mual selamanya sabab cinta jalmi mual abadi cinta jalmi taralami cinta manusia tidak akan selamanya sabab cinta jelema sokeuna kuse lain setan aja tidak maknya cinta di dahar setan geus semua nyambung geus areling kieu so aya saepna cinta nu abadi mah bu sanes cinta salaki sanes cinta bojo nyaeta nu abadi mah cinta Allah ka hambana cinta Nabi Muhammad ka umatna cinta indung bapa ka putra kalebet bapa Warsito sareng ibu Aan kunaon dido mengorbankan segala harta tenaga kesempatan emutan tingali ibu di dieu teh uluh panggung meuni badag pisan ieu pelaminan tenda di saungan jalan genan ibu dubari halaman ge kadang mah nu batur ge katendaan demi apa demi melihatkan bahwa orang tua sampai kapanpun tidak akan sirna dan tidak akan lepas rasa cinta dan sayang terhadap anaknya. Leres tebu cinta salaki ke bojo masuk aya seepna cinta bojo ke salaki sok aya seepna naon atuh neng hoyong tetap abadi hoyong tetap ayeuna ngareunah betah rumah tangga ibu jeung bapa modalan kuno kadua ku waroh mah kanya jadi salaki teh kudu gede kanya lain gede nu kitu Puun, akang salaki kedah tanggung jawab. Mohon bapak-bapak, meskipun bapak rumah tangga tos lami, meskipun bapak rumah tangga tos lila, titip serajan ayeuna pamajikan bapak, tos kolot, tos tua, jangan pernah disakiti hatinya, jangan sampai terluka hatinya. Sebab kewajiban suami untuk istri
tidak pernah, jangan pernah melukai pamajikan, jangan pernah disakiti. Kewajiban suami ka bojo, kewajiban salaki ka pamajikan, membahagiakan, ngahormati, entong dinyeri, tong dilukai, tapi kudu dihargai. Hidup awewe. Yo Kang, pamajikan mah digawekeun ge ulah. Bahagiakeun selamana. Tong boro-boro ayeuna digawe buburung suka kebon batur, buburuh. Ngaramet tanur. Istrika, ngepel, nyanguk, masak, itu kewajiban suami yang mengerjakan. Well, terus ibu enjing mah tong ngararejo cacing. Geuning kunaon akang kedah itu? Wanita oleh Allah bukan diciptakan dari tulang kepala. Berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga, tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Sabab bojo bapak bukan Allah menciptakan dari tulang pundak. Harus bahagia teh. Cicing ceu wilujeng ngararejo enjing mah Pak. Ibu mah cali kedah merdek. Kewajiban istri hanya satu, neng ka suami, hiji kudu tumut, kudu taat, kudu turut. Cek salaki nyangu. Cek salaki masak. Hidup akan hidup. Cek salaki nu kumaha anu kada dituruti kurang. Nuhun ai salaki kudu hayang ngeunah sagala, dahar hayang karik am, baju hayang karik make, ari pagawean musuh kudu jeung gapleh. Lah nu kitu mah duakeun salaki teh sing buru-buru paeh. Paeh kadulna maksudna. Bu, kunaon bapak bojo kedah bahagia, jangan sampai terluka. Sabab wanita oleh Allah bukan diciptakan dari tulang kaki, berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk diinjak-injak. Dari apa wanita oleh Allah diciptakan? Dari tulang rusuk yang dekat dengan hati, berarti istri bapak harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Well, kata Mas Kang, ulah nyebutkan awewe lemah, justru awewe mah kuat, nu lemah mah lalaki. Kalau Allah jamu kuat, jangan awewe angkat aja lalaki, berarti nu lemah teh. Benar nggak cowok? Hidup awewe. Sok awewe mah multifungsi, tak Kang? Tingali awewe Kang, akan mau bisa mau mampu jika pamajikan. Isuk-isuk aja, bari di dapur masak, leungeun nu katuhu, ayeuna nyepeng susu. Bari ayeuna mulak-malik goreng tempe. Ieu leungeun nu kenca, bari ngelek budak. Budak anu leungeun kenca diengklek, dieyong, bari nu katuhu ngorekeun naon teh masakan. Mendoan nya torojol ucing ditajong kapan ku suku. Riweuh. Kulkas muka ku bujur di kieu ka. Awewe ka. Leres aja. Punten salaki ece upami tos bobo mun gugah sare atuh. Osok ayeuna mereskeun tempat tidur. Ini teh kana naon? Kopi. Bari lain ku sorangan ieu teh hayang kurang ku pamajikan manginyokeun. Leres teu? Urang mah datang ka kamar ece meresan, datang ka zaman lalaki masuk mandi BAB ngising atuh ceu. Terus di banjur mani geus ece sugan sabun sok dirapihkeun osok tara. Amaya cap teu pararuguh. Anduk we sugan sok disampaikeun bru na kursi, bru na kasur. Leres teu? Tingali Kang capek. Urang pamajikan manyamel ti peuting. 24 jam full berang peuting digawe. Berang nutup ti peuting. Itu budak ceurik tengah wengi hayang nen koceak dengek ece nu gugah lain akang nu nyusuan. Cek ece teh nen budak ceurik teh salaki ge milu meweh deui. Pipiluan da sabelah deui nganggur. Milu ceurik orang jabrik tengah peuting ceurik. Cek ece teh ganeng bapak sok eta sabelah deui nganggur otak para semanan jeung budak kadinya. Tuh kitu Kang bojo mah digaji henteu nya cenah. Leres aja. Ya Allah mun akang sok ayeuna neangan babu Kang jam pagawe di imah sabaraha juta sabulan. Tah ka pamajikakeun we. Bener teh Ceu? Setuju teh Ceu? Ya mah keur capek gawe dicarekan we nyeri hati teh, terluka hati teh. Awas Kang, satu kali akang ucapan menyakiti hati istri, bidadari di surga ikut menangis. Well. Lu asa dibela sih eta.
Ibu waruh mah nu kadua modalan kukanya salaki singnya ke pamajikan singnya ka salah. Insyaallah upami saling menghargai, saling menyayangi, senajan geus aki-aki geus nini rumah tangga bakal tetap sakinah sarejeng aki-aki. Ngeunah babah ayeuna akang aki bakal tetap tumanina tumpak senajan nini. Sabab aya modal waroh mah doakeun Mang Warsito sareng Ibu Aan apapun pengorbanan anjeunna dina wengi ayeuna ngayakeun syukuran ka Allah menjelang putri tercintana bade ditikahkeun. Hiji tos dilebatan ku sedekah, dua ku pangaosan, tilu ku silaturahmi sesuai jeung Al-Qur'an luar biasa. La khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Nutilu ieu aya dilaksanakan ku Mang Warsito. Yuk Mang Warsito, yuk ibu jeung bapak urang iniatan ibtigha amrodatillah supados naon nutihi ajron adima, Allah memberikan pahala nu berlipat ganda. Ibu bapak angkat di bumi ka dieu sing dihapunten dosa, aruy ti di urang sing kareng elem anu manfaat. Hapunten ibu abdi rada ngacaprak, datos sungi masok ieu abdi maceu. Ceramah teh kumaha lempengna huntu. Wios nu penting mah jadi doa ti sadayana. Da si Ece ieu deui kieu teh duh. Pokon abdi mah teu butuh ku duit, da niat ka dieu abdi sanes rek niatnya ngan duit, da abdi teu leungit duit. Ngan susuganan jeung mamanawian, da abdi ka dieu teh dionang ku Mang Warsito. Mudah-mudahan abdi wangsul ti dieu teh jadi namah-namah dulur. Alhamdulillah jeung Ece edan ge jadi baraya. Kitu seueur wargi seueur baraya islahin bainanas aya silaturahmi. Ibu sing panjang yuswa bari ageng milik rezeki. Abdi aduh iya itu ibu aja nuhun kade kurangan anu ngajak tah hatur nuhun. Ece kapan dunia itu dipasangkan oleh Allah. Terus awewe lalaki berang penting maknya ceaan ka dieu nyawer maknya Mang Warsito henteu kapan kudu pasangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkah barokah. Insyaallah man qasal malun min shadaqatin bal yazdan. Harta yang kita sedekahkan mual nurangan ku Allah bakal ditambah. Pun amin mah jang Ece jang ceaan anu masihan Ece mah da teu mere cicing teh hayang jamin. Mun kamonaon hirup di alam dunia cek loba harta tong balaga tong sombong gaduh imah gedong tong adigung gaduh imah jangkung da geus mot bakal dikubur urang teh mual ayeuna di imah gedong dikubur dina jero taneuh nyalira poek henteu tuh apaleun nu geus ngalaman mah tuh berarti itu teh geus ngalaman dikubur si goreng eta teh ririwa we muncul wong ka ririwa nunya angan mah amal nu moekan mah dosa Ece tah iya nu dihilapkeun Ece sok masihan aya dipopohokeun geuna aya rajaban sok aya nu mapayannya berpengajian teh Ece teh teu sadar atuh mere teh 2000 eta ge pangangsulan urut jajan. Terus Ece mau teh ibu geus asup di jero kubur ketika urang tong innalillahi dan can maut ketika urang di jero kubur Ece lagi mendapatkan kebingungan dan kesusahan poek ngeuweuh cahayaan tiba-tiba jol datang cuil saeutik cahaya Ece bertanya ke Allah, ya Allah cahaya di mana iya datangna ketika saya membutuhkan penerangan tiba-tiba jol teh cahaya kumaha cek Allah teh eta teh duit 2000 nu dibikeun ke rajaban geuningan kieu cahayana saeutik 2000 mata kade sodako matong kapala aja sing ageung sakali Allah bakal geutosan nu langkung ageung. So, di aya nu beunghar maot mamawa mobil. Nu mawa motor. Sarga nu maot katabrak motor teh kusuk tina mobil. Naon rek dibawa maot? Eueuh deui iwati amal urang dan nu maotna oge urang lain soleh. Kaca mau
maot mau amal soleh ke soleh maot mau saha. Amal kurang nu melaan teh 3 hiji sodako 2 ilmu numan 3 doa anak anu doakeun pawarsito sareng ibu barangkali sing janten barangkali anu soleh. Neng ieu macan hararika grup ijo lumut ikatan jomblo lucu dan imut sok neng pilariannya calon bisuamian teh santri ibu gaduh budak pasantrenkeun amih janten kebanggaan orang tua bisa ngaji ulah bangga bisa nyanyi kamanakeun tuh kakiaikeun cerabongan di pasantren masuk budug pak kiai ge bisa kieu teh ece baheula nama budug abdi ge tiasa kieu teh ladang pasantren ece mah bisa ceramah ladang budug Gusti agung ladang pasantren ngan ngalaman budug baheula di pasantren geuning diresapi mabunya dipikir-pikir ditapakuran ayeuna baheula masuk nyeri hate di poyokan budug si horeng geuning budug-budug ge baroro aja gimana budug barokah ditengor kuning atur nuhun Kang Warsito ka abdi tos masihan cai hapunten tadi leueut Agi henteu sesuai ya teh Bu. Abdi pasihan larutan da meureun abdi keur disangka sariawan. Nah, ieu seprit abdi mah tarang ngaleut seprit ieu mah karesep supir abdi. Ieu tak ieu mah nu kieu mah air putih, air yang amat sangat murah. Nu kieu mah paragi nu green. Hapunten Kang Warsito hapunten caan ieu teh tos disodakohkeun amal rubi sodako sae riungan teh aya nu kieu sodakoh ieu teh leueuteun ibu alhamdulillah ngan kunaon abdi teh dileueut da rusras ieu karesepun anak ieu karesep supir jadi keresekan we gaan nya tahun ngan abdi teh gaduh asisten aya deui nu ngarencangan supir piraku teh ditambahan deui sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten kasadayana apapun pengorbanan bapaan sareng bapaan ceaan sareng Pak Warsito sing janten tabungan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Neng bral enjing bade laki rabi ngambah sagara anu munggaran sing jadi jodoh nu pertama dan jodoh yang terakhir menemukan rumah tangga yang bahagia sakinah di dadasaran di modalan ku mawadah jeung warahmah nganeng teu cukup ku cinta teu cukup tetap neng hoyong hontal rumah tangga bahagia titik doa orang ridho nu jadi indung jeung bapa ridullah piridul walidin suhtullah fi suhtil walidin bendu Allah aya dina bendu indung bapa ridho Allah aya dina ridho orang tua neng tiasa ageng dugi ka kieu syariatna kenging mamah jeung apa neng moal aya di alam dunya lamun tidak dilahirkeun ku saha ku indung ece oge moal aya di kieu na lamun teu dilahirkeun ku nu jadi indung hormati orang jangan disakiti tong dinyeri nu jadi indung ibu hayang ka surga neng sari hoyong ka surga tapi pernah meneteskan air mata orang tua komo nu jadi indung naudzubillah tong boro-boro urang hayang ka surga ngame seungit surga na ge ku Allah tos diharamkeun naudzubillah min dalik sakitu kapihatur kirang langkung hapunten kasadayana cipeueuh jalan Cieureih meuli kupat di abonan pupeueuh pami marulih ulah umpat ka awonan hatur nuhun Pak Kuwu Pak RT Pak RW sadayana dina wengi ayeuna ulama umaro bersatu mudah-mudahan ieu lembur sing janten lembur anu subur tur makmur baldatun thayyibatun warabun ghafur amin ya rabbal alamin hadanallahu wa iyyakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.